أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Puji kagungan Allah, rahmat salam ka Rasulullah, sahabatur kulawargi, pejuang agama Allah. Islam agama nu bener, sejahtera luas tur damai, rukuna lima utama, amalkeun masing sampurna. Syahadat teh pondasina, salat teh jadi tihangna, zakat dinding saum kusena, haji nu jadi kentengna. Rukun Islam teh pahamkeun, amaliyahna gerakeun, penggerakna ge dijieun, agungna Islam buktikeun. Syahadat kudu ngabukur, makrifat mahabbah syukur, jihad berjuang sing akur, hate ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, tolab ilmu maca Quran, loba dzikir ka Pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Salat ge kudu ngabuah, munajat sinareng kurba, ta'awun sareng imamah, kahirupan sing barokah. Salat kudu diperkuat, awal waktu berjamaat, makmur masjid khusu khidmat, sing lengkep pardu jeung sunat. Qobliyah ba'diyah ketat, tahajud tasbih jeung hajat, duha jeung sunat sejena, usahakeun sing sampurna. Zakat sing puguh buktina, tanmiyah jeung barokahna, ta'awun taqodum izzah, Islam teh nyata hebatna. Zakat nyata perjuangan, muni sob geura zakatan, can nisob ge lalanyahan 2,5%. Tileletik biasakeun, sawarehna harta bikeun, bentuk amili nuleukeun, sifat amanah tegakeun. Saum oge kudu nyata, sabar tahamul kurbahna, barokah sarta wusulna, Islam teh nyata tangguhna. Saum Ramadan mantepkeun, tadarus qiyam lengkepkeun, zakat fitri laksanakeun, silaturahmi kuatkeun. Saum wajib sing sampurna, sunat jeung Senen Kemisna, Arfah Daud jeung liyana, saum kasucianana. Haji kudu bukti mabrur, iman ibadahna luhur, bisa ngagerakeun batur, umat pakur Islam luhur.